Bismillahirrahmanirrahim. Aing selanglang buana kadi tuh tetep baik ujung-ujung nama jadi petani. Aduh. Ayah sih pegawaian di Kamboja menjadi admin selot. Kan aing nu pecinta nanti kearifan lokal udah bisa menyasi ganteng kalem kosalian tuh jadi admin selot atau jadi petani dong. Aduh, selebeu. Min, aing ilunya gantian aing nu gawe ka sia. Kajen dibere kejo sabakol ge, teunanana laukna rendang pakai kuah oper ge. Eta sia ndak jadi kuli macul apa ndak jadi sales motor sia atuh aing ge hayang aing kos kitu mah haram jada. Geus hayu Min ka buru dohor. Oh ayo tugan dedenya ge aya nu dek nganteran siga kabayan dianterin ku Nyi Iteung enggak. Sugan mege orang di Nyi Iteung di jalan. Bisa mau ieu nya? Iya, Dang. Oh. Ayo, gas. Yuli! Astagfirullahaladzim, sia Yuli hudang! Geus beurang kieu paracan hudang. Hee tos jelema pae sia sih. Kumaha menjadi pamajikan batur? Lenon si teh, Hudang siang beurang. teh ai putri mana di mana? Deket di lembur ieu keneh. Sana ulin ka Imah Putri. Bari bawa rantang, urut nganturan kamari. Ai rantang naon teh? Masa Allah sia. Mondok genep tahu teh nya rantang-rantang acan sia. Atupan mondok teh kan diajaran hadis lain tentang rantang. Geus lah terserah sia bae. Gramandi ka ditu. Sia mondok mah genep tahun. Udang hees asar bae. Kabelecog, aing kabelecog nyaong adik ko sia. Teh geus masak can, Yuli lapar. Daharnya Imah Putri bae nya. Eta kejo di rantang geus basi ulah di daharnya. Aju kumbah, rantang na kumbah. Hawa terus mo, keset dah, layangan pede terus. Kaneng roti kering di keset. Ih. Pegat kok. Ih, sia mah gelo elek ku budak bocil sia mah. Wah, ngarung jangan taruh main dah. Ayo ini surang kuntau layangan nak. Ayo. Bedakeun ka itu ka bapak sia ke ka mamang sia, mau sia aing mah jeung batur aing. Wah, aing mah mau kudu sieun, ka mamang sia ke, ka asal sia ke, kawan sia ke, mau kudu sieun aing mah. Min, ayo we geulis. Mau make kebaya, mau rantang. Nyi Iteung beurnya. Ulang ngalindur be, menya aya Nyi Iteung zaman ayeuna. Bener, dia make tiung. Tanya. Alah, Teh Marni meureun. Mun Teh Marni juring meureun be, tengah hari kieu mah hades ya. Kasantap sia be. Jeuleuh ku sia tuh Min. Ih, ho be. Ya bener. Nyi Iteung ieu mah be. Aduh. Panas bagi dak, beri hurung ngabarannya bae. Kos lampu patromak. Bisa sabar kan ya be-nya. Aduh, udah Nyi Iteung mau mawa ya rantang nekanteran amin tah. Itang lain itang aing mah. Dakeun aing Yuli adi mani. Awas ya kritik kuwi aing kelewat entah putri. Suara dak meni gurih meni meredu. Ih, sorang. Awas ya wong kalangan jalan. Nih, dak ku galak tapi tenan sih nambah gurih. Hayang atuh dianteran siga kabayan. Iya bikin baiknya rantang mah kena dihakan daripada aing ngumbah capek paling GTB lah makan kejo basi. Dah hari ya sing sebeh supaya aya dagingan ulah kos cakang ringsek gitu. Turutna kumbahnya bawa ka Imah Putri. Aduh, beneran ya Neng Yuli. Aduh, kebeneran be, aing can dahar ti Isya. Pokoknya Min, gimana yang kebeneran, asana jodoh. Jodoh aing be. Jodoh aing lah. Kenalkan Yul, TB, hiji-hijina calon pemuda imam sholat di lembur. Sekaligus imam yang baik. Seperti istri yang soleh kayak Neng Yuli. Ih, kuparedes ya, gawe macul doang ge. Geus lah ayeuna ka Imah Putri. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ukti. Tadi aing mau rantang. Terus aing manggi ieu jalma kos nu kalaparan kitu. Suku aing rantangna dibikeun be. Saha tuh Yuli? Tanya ho, tadi aing manggi pas neuk ka dieu. Haju ku aing dibikeun be. Geus mak pukuru, kos jalma kalaparan kitulah. Amin meureun, jangan salah deui ah. Assalamualaikum. Put, ada saha? Adi Bimarni, si Yuli. Dek naon sia nanya-nanyakeun? Tanya Beput emang salah. Eta saha put? Gantengkeun eta mah. Serahkeun. Bawa mantan putri alias jomblo. Oh, mantan sia put. Bisaan geun sia nangan kabogona. Emang siapa kunahan putri? Geus teu cocok. Jeung carot be, cocok meureun lah. Ih, amit-amit. Dengan anjing si Amin meureun. Hah? Yang si Amin? Atau yang jarot lah? Amin maju bagus gitu. Put, aing baliknya. Cuman kita nganterkan rantang doang put teh Marni. Yang diantarkan Walil. Boleh, tapi ulah ngajak etanya. Serem banget nang begal. Walil, mainnya mana pulin kasih putri. Ih, naonan sih yang ngajoro-joro kena yang ngejong begal. Ulah begal rambut dibegal yang kurang ada nakar rasa mana. Mantap. Malah ada Umi. Hah? Malah. Oh nya. Emang, kami nggak mantes ngebon. Buktinya orang mau pacul ya. Awas kowe sekali ngagang gua di aing. Dikadekan kowe ngurus ya. Heh, dengekeun ya. Mun sia ge sakali deui mita aing dibulam ku aing. Min, kok aing beralunya, aing utah. Heh, ulah alasan sia, gantian tolengan di aing. Oh, aing bisa rua be. Ijel aku naon cenah. Bahakan sia nida kitu nya. Oh iya, nu merasa kenalnya dada. Ah, kadang. Assalamualaikum. Mau beli itu sih, kunaon cenah. Aing baik nya, aing kabut.